Francisco terus doa hujan, mudah-mudahan bingung ayeuna ka urang ieu hujan banyak. Mudah-mudahan mayoritas rata-rata tukang tani kalau hujan keri teu bisa. Nah itu usaha mah bisa wae da usaha mah tetep tani wae. Kan eta we tatanen teu karsi da. Mudah-mudahan urang doa ku bahasa Sunda. Mudah-mudahan enjing pageto kalau kurang pangkalan angkot pasir angin Cijengkol ge mudah-mudahan diusupkeun hujan Allah subhanahu. Shalawat kali salam teh ilah wargi sadaya urang curah limpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tabi'in wal tabi'in aimatul mujtahidin bagi urang selaku umat mudah-mudahan kawalatraan. Luberan shalawat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin sadaya urang